Kabaret is back. 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 Halo gengs, mulai sekarang Kabaret 78 is back. Pantengin terus, oke? Kayak wadang-wadang acan sih seketika. Neng lapar deh. Rokok sepun tuh. Kudu bilang bos tebui, mah ye lah. Korek. Jadi maunya bos tebui. Neng punya neng kemana ya? Ilo kain ngolekan ke warung-warung. Makanya terus warung kacongin kolekan. Sanon ayo pada butuh yang lapar. Semoga bos tebui iya. Terus semoga TikTok balik di Banten. Sanon kenapa? Mal aya nu bisa awe lain cara aing mah. Nyapuan sabari ngepel. Kieu ceker mah. Tumben ya mancung eueuh nyamper. Tapi hade ge sih aya teh nyamper mah, keur marales keluar. Amat jangan bos kebui. Di mana manggil abangna tadi. Sudah terus keluar. Ilok di warung. Mana? Aku juga bos yang mana? Ya, dimanapun kau berada bos kebui, akan ku cari. Yang penting perutku kenyang. Nah, aya mancung ya kebeneran. Mangsa pertama. Kompas bae ku ingi budak. Geus teu sieun aing enak ka Bu Uy. Yang semoga tebu ieu. Penting buat aing seubeuh. Mending TikTok kan aing. Bosan. Nondu. Adi, mancung kamu. Adi. Kunaon sih dong, pedul 44 bae. Itu mancung. Ngamuk ai. Ih, batur kejoget ge. Cek sangadat dong. Ai, serius teh, tadi mah keur ngadat. Serius. Ilo kan urang nipu ka RT. Ih. Urang mah teh kiki ge okem siap. Siap naon dong? Siap ngaduk. Lah, ini komentaran sumbangan lah, yang Agustusan, ke warga. Geus tuh lah. Engke nu satu heula.
Sugan tas satu harus buat yang sebut. Pokoknya mah apa ya mah dek rajin lah. Lantas nyapu ngepel, dek nyesehan, sabari ngumbahan. Ay ente cager oi. Nyapuan sabari ngepel. Emang kunaon? Karaknya lebih aneh ya. Anu ngepel sabari nyapuan. Iya ceker mah. Ente di jalan-jalan mah gelis oge oi. Aman pakai jamang gemes gitu mah. Seksi bener. Kos ngabarangkeun ieu ya. Ontak anak kres. Aduh. Sia, sok ngarayu-rayu aing. Dibejakeun ka Mumuy merengkeun sia. Hang viral deui sia diusir ku Mumuy cara kamari. Ayo lah tuh oi. Anak-anak mah berjanda. Kecuali si ente daek. Gasurkan terus gua anak. Geus lah, ulah ngacaprek bae. Emang sana ka mana? Alah suluh lah anak. Dengan aja majikan. Masih bae ngalah suluh. Emang penghasilan saya teh cukup jeung meuli gas. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Gaji 1 juta apa cukup 1 bulan? Stres tas salakina Mumuy. Beuki bae kan kos kitu ge. Ih, ampun aing mah. Aduh, terkapara banyak kotok ya. Aing gering kebauteun. Tok geus dangcan sia. Ampura aingnya 25 poe aing gering ya teu bisa maraban sia. Santai bos, kami mah bisa lihat sorangan. Aduh, ngagerakeun awak aing ya. Supaya seger ya. Tas gering aing sugan lelempangan awak aing. Jadi ngeunaheun sehatna. Hayang naon si aki-aki? Hayang anu di jelena gersang amat ayeuna mah euy. Sakieu cedeumna disebut gersang. Lolong mata sia. Lain gersang cuaca maksudna euy. Gersang teh seger-seger merangsang. Temi nantu, temi toha. Sarua ladakna lah. Lah galak amat sih euy. Meunang meureun urang nyelekeun di desa Kedeung, urang kan tas gering. Jadi neuk naikeun imun. Lah, lain naikkan imun. Sia mah naikkan imin meureun. Bisa bae si aki-aki. Lah atuh sakalian be, ai imun geus naek mapan. Imin ge nuturkeun ilu naek jasa leger. Geus lah. Kalau denan aki-aki mah moal anggeus. Aing mandi bae lah. Nah, kebeneran dek mandi. Putar arah bae olahragana lah ka dieu. Abah udah kemana yuk? Keur olahraga lah aing mah. Aisyah ti mana? Atuh anak teh ngalah suluh bah. Teu kajolo yuk. Dipanggul-panggul ku anak. Ngalah sulu si panjang kitu. Sulu apa jang layar eta? Yang nobar. Pas nobar karak jadi suluh. Aisyah eta ngomong-ngomong ngalah sulu. Emang situ gagas di imah? Atau abah enaknya kemarin anak geus usaha yang geus keliling-liling. Geus boga duit anak ya. Aing boga minantu jelema apa kotok? Aya ge kotok janu tara boga duit tapi beuki ka kejo. Anak boga mitu hasumut aku hampang. Masa disarawakan jong kotok. Ieu mah kos lagu Megijet. Anggur merah, minantu ng anggur mitohana marah. Woi, kenalan sedidinya keluarga ladak. Ih, bah, boy.